di teteangan kalah es di dieu aku macan usap si cungut. Berang-berang molor aduh. Deukeun wae. Ding, yo, ding, tiap naik musab. San, Ding, San, naik musab lah kumaha. Iya, mau berang. San. Di mana, San? Aing di dieu aku masih mah, aku naon? Nah, poek. Poek, lah, isak itu cangkil ding. Poek, San. Kira aku poek. Ih, Hah? aku naon sia? Halo? Cek aing ge ulah sok molor ti beurang tah. San, Sia mah. kumaya aing, San. Ih, nyao. Ngapoe kumaha pan ieu teh beurang. Poek, San. Sal yuk, aing kumaha sal yuk. Teka dulu naon. Sia mah paur aing geus kieu Hah? mah. Nah, paur kumaha tulungan Lah, aing. aing balik ding. Ya apa nya? Tulungan Ya, aing. Pin. Aduh, Sal. Sal. Anjing. Sal. Ding, saya kunaon? Ding. Ya. Kunaon cungur? Ya pangluyunkeun aing ka dokter ya. Ya ka dokter cungur. Poek anjing. Iya. Iya, asal diem. Yo, cicing. Ulah ka dokter yo. Yo, ai cenah kumaha? Tah, kayak etaan sudah ka dokter. Payun gue. Bisa yuk. Belum jaga. Kevin! Aman aduh, lulus ini. Kemana sih Buya lompatnya? Ampun, aing mah tadi mah. Ampun. Heureui naon? Bukan teh kerabi. Nah, mana aya di dieu ning? Aing diberi. Luas sih. Ya, anteu geuning nu cek maneh teh Acil. Nah, Eta nu beko teh di mana? mana yang butuh beko? Heeh, ngarata lemah cenah. Geus hayuk paling nyatir. Deket. Ah, lumayan. Nah di mana gitu? Ayo we. Ayo nah. Ya. Ayo. Anjing luas aing. Oh iya, Cil. Yuk, Sa. Sepeda Pira Nusantara. Sepeda Pira Nusantara, Beko online. beko online. Yuk, dia tempatnya deh. Si mana butuh tuh beko aya. Si naruh angkutan taneuh, trukna aya tuh. Ieu nya aya segala ieu mah nya. Mana tuh ieu kesaing? San mananya? Oh, itu tuh meureun tuh. Ya, Pep. Pak, bentar. Abi bade nyawa beko kasahanya. Oh, mangga tiasa kabi ge. Biasa. Biasa. Ayo teh per jam. Oh, per jam. Kabar per jam lah. 350. 550. Oh, bila tuh di dieu mah. Oh. Bade kangge di mana? Ngabekona? Abi tadi kawali bade ngeratakeun lemah. Oh, ngon. Bade Meureun kana ya, uyak. Tadi ku mau naik aing. Ampun, Bapak. Aing mah heureuy. Heureuy, sia teh ka aing cat. nah kumaha aing nyawa beko. Kalau kasih Acil di udahna tuh. Aing mah. Kumaha? Batas. Abi teh bade nyawa beko. Terus aing per jamna sabaraha, Bos? 3,5. Bieu teh ka anak buah tuh nu gondrong. Nah kalau kabur tuh udah rencangan Abi. Anu mana? Tuh nu gondrong. Kumaha kalah udah gitu tuh. Udah kletik. Itu mah lain buah. Lain anak buah. Lain. Atuh saha? Calo eta mah. Mau nyewa beko atau mau borongan? Nah, datang aja ke Dapira Nusantara di Beko Online atau langsung ke tempatnya yang berada di Sadananya Kabupaten Ciamis atau kepoin we akunnya Beko Online. Well. Naon? Satu, Rerenela di mana sih teh? aing yang bakso di Sanguan. Di mana? Apa sih sangguan? Di Mang Bakso. Sia teh penting gablek duit. Iya aing lah. Beda gua segede atunya. Aing sing geus segede. Aing. Beda gua lah cicing di dieu. Aing rek cai heula yang ngompol. Sok tuh lila. Heeh. Pasti sudah ada. Ya. Teh, aya nasi.
Gendong ah. Mohon atuh, hoyong sate goreng biasa. Mohon bangga. Mohon. Diantos. Siap. Saya sikat cilok panjang lapar tuh. Si konyol kayak modal di lapisan. Hah, bagus ngebahas itu lah si kede. Ngenah, Mak. Ngenah. Pak, mantapin. Mantap pisan euy. Jadi kayak gitu, cari mood kain. Buat modal. Dibayar ieu ku aing ge, naon deui sia? Mungkin sakade karena. Oh, ampun dong. Di aing sorry aing duit. Duit pas-pasan nya teh pesan jig tuh. Oh, aing konsumkan ieu bohong. Di bakso naon atuh? Jung. Sen. Bayar ka ditu. Jig tuh di mah bakso mana aya keju aya segala jung, sate segala. Goblok main cekek kue aing keur. Konyol. Dulur di bakso Pasundan pokoknya bukan cuma bakso aja. Ada iga bakar, ada sate goreng. Jadi buat rekan-rekan yang suka bakso atau mau makan, tinggal datang aja ke bakso Pasundan, Imah Bakso. Ayang bakso di Sanguan. Alamatnya di mana Wadayok? Di Talaga tuh, Jalan Sukamandi, di Garut Talaga. Pokoknya buat rekan-rekan penghilap datang ke bakso Pasundan. Bakso Pasundan, well. Macil, bisi aya nu aek butuhan beko atau naon di dieu sok layanan lainnya. Abi aya perlu heula. Siap, Bos. Siap. Man, baik Bos. Man. Bos mah, aing bisa santai. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Mau di beko online mah cek batur ge murah di dinya mah cek. Ek nyewa beko, ek nyewa doser. Itu teh kudu nama ku bulldozer cenah. Bulldozer. Heueuh pan ame tare rata. Tuh tanyakeun tuh. Itu nya. Yang Batu Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Siap. lain maung Jang. Abi mamang erek nyewa ieu bulldozer si obosna ka mana? Aing obosna sok sabaraha jam. Sing bener Jang. Piraku obosna budak leutik ieu. Woi, jangan pengen aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Sabaraha per jamna Jang? Jajang, Kevin. 100.000 murah. 100.000. Tuh murah cek. Biasa ayeuna. Biasa ayeuna ge. Ayo tuh. Ka mana yuk? Ka Wali. Oh, oke. Siap. Maju. Ya kumaha ka Wali maju kena. Ayo atuh Jang. Wajib. Yuk, Oh, bos, namang bos. Iya abi tadi kawali peryogi iya naon teh bulldozer kang mararata kang ada melemah nganggo depeng teh aja lah. Oh, kedah. Iya teh saur ieu teh cenah pun 100.000 saja pun. Hah? 100.000. Berapa bos? 350. 100.000 mau dipanggul ku sorangan bekona. Kan 100. 300 bos. 350. Wayah enak mang. Kan 100 saja. Sorry mang, aing tadi tidur. Nyalindur. Jadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pokoknya sekali lagi Wadoyo ngasih informasi buat rekan-rekan yang mau meratain tanah atau butuh alat berat, tong hilap dokap wae kasadananya Beko online. Sepeda Pira Nusantara. Pokoknya dijamin memuaskan karena bekonya warareuteuh dulur tah ieu nu gaduhna tiasa hubungin atau dina online Beko online. Sepeda Pira Nusantara. Well.